Warahmatullahi wabarakatuh. Kalawan ngucap alhamdulillah wa syukurillah kahadrat ilahi rabbi nudina ya dinten urang sarea tiasa yang pulung deui kalawan mawa kasalamatan serta dijero syukur kadat ajeuna. Samuga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang sarea ditampi kalawan kariduanana serta dibales kalawan pembalasan nu sampurna tibatan amal perbuatan urang sarea nu balukarna husnul khotimah. Para saderek, samana neruskeun naon nu ditayoskeun ya dinten Kemis, mungkin di antara sebagian para saderek teacan uninga kana kejadian-kejadian di luar negeri. Di antarana Raja Faisal di Mekah dina dinten hari atau dia dinten keur ngarayakeun Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 kamari bulan Maulud dinten Salasa aya anu nembak sehingga akhirnya jadi maut. Anu nembakna nyata diantara sebagian daripada alok keponakan anjeunna pribadi. Nu perlu orang oge sebagai seorang muslim kalajan jauh nyata Raja Faisal urang ikut serta berduka cita merasa kehilangan leungeun katuhu umat Islam anu bener-bener ngajungjung tinggi agama Allah nu bisa ngalaksanakeun perintah-perintah Allah ngan hiji-hijina di dunya ieu nyata di negara Arab nu dipimpin ku Raja Faisal anakna Abdul Aziz. Tapi dengan sakutika Abdul Aziz ya ditemak dina poe Salasa waktu rek ngarayakeun hari lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 kamari. Nu tangtu bangsa-bangsa Arab rakyatna sendiri jeung umat Islam di seluruh dunia mungkin ngerasa prihatin. Ku sabab Faisal sebagai hiji raja Islam nu bener-bener bisa ngalaksanakeun syariat atau agama Islam nu sabenerna ngan hiji-hijina di dunia serta tersohor yang Saudi tadi atau Faisal tadi hiji raja anu besar harapan hayang bisa ngajunjung tinggi martabat jalma-jalma Islam di seluruh dunia sehingga nyadiakeun beberapa miliar dolar keur ngabantu negara-negara anu loba umat Islamna nyadiakeun bank anu jumlahna miliaran soner pake renten asa bener-bener dipake ngabangun pikeun ngabina umat Islam di eta negara. Tak kucabaina terjadi demikian nu urang oge sabagi pencinta ayeuna malah nu anyar-anyar ngumumkeun yen dina tahun-tahun nu baris datang mah sakur jalma ti urang nu rek abus ka nagara Mekah moal haji moal make nyewa uang imigrasi anu jumlahna 65 real rek dibebaskeun ikut serta menyokong ka rakyat Indonesia sebagai pecinta Islam rek ngajalankeun kewajibanna. Tak usah mayar, dibebaskeun. Sajabati ayeuna ka rakyatna di negarana pribadi meunang disebutkeun keur meujeuna jadi bibir sahiji kana kehalusan Faisal terhadap ka bangsana di negara Arab terutama sekali pikeun ngaharjakeun negara Arab ku memperbaiki Masjidil Haram menghabiskan bermiliaran dolar sehingga teu aya di dunia ieu satu masjid anu leuwih alus serta bertingkat nepi ka 4 tingkat seperti di Masjidil Haram akibat jasa-jasa anjeunna. Para saudara-saudara anu memang kuring pribadi sebagai seorang muslim sangat ngerasa menyesal sekali lamun lain inget karena pasti ti Gusti Nu Maha Suci yang nasib anjeunna nepi kalabah dinya sedang dina waktu keur ngarayakeun junjungan urang sarea Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung eta Saudi atau Faisal hiji raja nu paling anti komunis. Saya dua pang anti-antina kepada komunis. Sanajan di dunia-dunia Arab anu sejenna seperti di Yaman, Irak, Aden, Mesir, Suriah seolah-olah kerjasama jeung Rusia tapi tetap
Ibnu Saud atau Faisal tidak mau kerjasama dengan orang-orang komunis. Malah sangat keras namun ayat salah saiji orang komunis anu asup ke negara Arab sangat diinter atau di hati-hatikan luar biasa. Jadi aya kemungkinan dua perkara. Mungkin Raja Faisal matina ditembak kusabab pangujukna Israel. Mungkin ngawujuk sabaraha jelema kalawan ngaruakeun bahrutang anu jumlahna puluhan juta supaya make taktik nu sama macam tadi. Margi dipandang teu aya promotor nu paling terkemuka keur ngabantu perang Israel tibatan Ibnu Saud di jabatan Faisal. Malah Raja Faisal nyadiakeun saheulaanan bahrutang keur merangan Israel hampir 2 miliar atau 2.000 juta dolar. Anu geus didikeun nyata ka Mesir. Mesir dibere 1.000 juta dolar atau 1 miliar. Terus Suriah dibere 250 juta dolar. Jeung anu sajan-sajana eta teh sumbangan samantara supaya Yahudi nu nguasai Baitul Muqaddas bisa terusir dengan kekuatan senjata. Tak mungkin kusab ayeuna teu aya nu paling santer serta wani rugi sebagai pahlawan Islam anu berani ngurbankeun tanaga jeung harta di dunia ieu nu berani seperti Raja Faisal. Mungkin Israel ngaluarkeun rupa-rupa daya ikhtiar supaya Faisal ieu linyep daripada muka bumi. Sugan-sugan semangat perjuangan pikeun ngabasmi Yahudi di Israel tadi jadi putus. Malah Israel ngumumkeun ngan negara Israel anu encan pernah ngirimkeun duka cita. Malah ngomong kieu. Bukan saja di negara Mekah sudah timbul sesuatu hal yang menggemparkan. Bahkan di dunia-dunia Arab umumnya juga akan bisa menimbulkan satu kegemparan yang lebih dahsyat daripada itu. Jadi mungkin mainnya baris ngaluarkeun deui dolar keur nyogok jelema-jelema supaya bisa ngabunuh Anwar Sadat. Bisa ngabunuh di Raja Suriah atau Libya, Lebanon, jeung sejen-sejen negara. Tak mungkin kuwujukan gitu. Atau aya kemungkinan deui karena taktikna. Kusahab ayeuna Saudi henteu po ka Rusia mungkin sebagai daya dia. Tapi nu leuwih condong atau leuwih dekat aya kemungkinan besar sabagi tindak atau taktiknya Israel terhadap Raja Faisal tadi. Malah cek di Beirut di kota Lebanon ada satu ahli ramal ngan cocok. Cek ahli ramal perang dunia katilu pasti jadi tahun ieu 75. Kahiji. Kedua negara Arab baris dibom ku Israel. Malah ieu mah ku dibunuh rajana leuwih tibatan dibom. Jadi aya salahna ngomongna baris dibom tapi jadina aya timbul pembunuhan terhadap Raja Faisal. Eta mah leuwih bahaya tibatan penggeboman si Israel terhadap negara Arab jadi. Nya nu ayeuna sebagai gantina nya raina anjeunna nya tadi disebutkeun Khalid Abdul Aziz. Anu yusana 63 tahun. Anu geus meroklamasikeun dina poe eta keneh sebagai ganti Raja Faisal nyata adina anjeunna nu disebutkeun Khalid Abdul Aziz. Tapi encan tangtu katang-katang kaberanian kapinteran menyamai ka Raja Faisal atau mungkin leuwih. Ngan urang kudu inget ucap ayeuna pangheulana karuwetan jeung kagemperan di sumber negara Islam nyata di Mekah babakuna Raja Faisal itu mungkin baris jadi tanya-tanya di sajan daerah oge mungkin terjadi demikian atau mungkin jadi sabab kakacauan anu leuwih ruwet di daerah-daerah atau pemerintahan nu sejenna. Tapi di sumberna sudah begitu keadaannya di lain tempat ge aya kemungkinan karuwetan anu sarupa kitu. Anu matak leuwih teu lah ka para saderek maupun kepada pemerintah Republik Indonesia diperimutkeun supaya tahun 1875 ieu
berhati-hati dan waspada. Mana lawan mana kawan. Nu dipandang lawan teh. Nu geus bukti ayeuna lain usajana, tapi alok kaponakan anjeunna pribadi. Memang eta sebagai taktik nu lebih halus pikeun ngadatangkeun cara pembunuhan anu teu disangka-sangka. Terutama sekali terjadinya waktu peringatan hari lahirna junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu tangtu moal kacuriga. Begitu anjeunna memberikan salam serta memberikan tabe ka anu hadir, begitu alo kaponakanana nyamperkeun sacara pura-pura, geus deukeut nyabut pistol ditembak beberapa kali sehingga akhirnya bisa meninggal dunia. Nya mau tamah di rumah sakit sangat dipariksa, mungkin karena lobana peluru anu asup. Sabagi kacintaan ti diri urang ge ngadorong ku pandua ka anjeunna supaya samuga Gusti Nu Maha Suci kana arwahna Raja Faisal tadi sebagai pecinta agama, pecinta bangsa-bangsa Islam di seluruh dunia supaya menang pangampura anu sacukup-cukupna, menang rahmat kurnia anu saloba-lobana, serta dilegakeun pakuburanana, serta diiringi ku berkahna surat Al-Fatihah. Para saudara-saudara, anu perlu ayeuna diperingatkeun ku diri kuring pribadi. Sajabati tadi kecewacakeun ku para ajengan tafsir surat Wadduha wal laili idza saja anu ditungtungan ku ama binikmati rabbika fahadits. Sagala nikmat anu diterbitkeun ku Gusti Nu Maha Suci ka Kangjeng Nabi supaya kuanina dicarigoskeun ka umatna. Malah urang oge, lamun urang geus sadar nu sabenerna moal aya nu jadi catur salembur, moal aya jadi biwir sahiji di mana wae oge kajabati urang nembongkeun kacintaan kajungjunan urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pecinta umat, jeung sebagai juru salamet jeung pertunjuk jalan kasalamatan. Nu samisti nama cocok urang kudu bisa nyetogan dawuhan Kangjeng Nabi la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba mimma siwahuma. Encan kajumlahkeun jalma iman di antara saha-saha maraneh kabeh lamun encan nikah cinta ka Allah jeung ka Rasulna leuwih tibatan sagala perkara. Lamun urang geus ngarti yen Kangjeng Nabi sebagai pembawa amanah agama Islam nu sanggup nyalametkeun ka manusia maupun lahir atau batin bener-bener karena jasa anjeunna anu anjeunna geus sanggup melayani umat full segala penderitaan, segala kesukaran, segala keprihatinan. Tapi karena ingat kasayangan kepada umat-umat anjeunna tidak dilihat seujung mata segala keprihatinan, segala penderitaan tadi, tapi terus dilancarkan jeung dilangsungkeun amanat Allah agama Islam disampaikan kepada umat di seluruh dunia. Salamun urang ingat karena manfaatna agama, mangka teu aya hiji nikmat anu leuwih sampurna nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya tibatan nikmat pangajaran junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata ku dibawana agama Islam sebagai pertunjuk jalan keselamatan ke urang sadaya. Mun urang geus sadar bener yen agama Islam hiji agama anu bener-bener sanggup menyelamatkeun umat tina sagala bahaya lahir jeung batin, tina sagala goda rencana dunia jeung akhirat, mangka urang moal aya anu leuwih dipika cinta ku ati urang jeung moal aya jadi catur salelembur anu bari carita sadesa kajabati hungkul urang nyaritakeun lalakon junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab daya deui pitontoun laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Pitontoun urang anu alus boh dirupa amal perbuatan syariat atawa torekat jeung hakikat sampai akhlak nu paling sampurna hanya satu-satunya junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu pang alusna amal perbuatan, nu pang alusna akhlak anu perlu dijieun contoh dijieun padoman ku urang saarea. Sab kabeh Kangjeng Nabi sebagai penjelmaan daripada agama Islam. Lamun urang hayang nyaho kana sampurnana agama Islam, urang perlu mapaya sajarah junjunan urang saarea Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu matak urang patut sajabati urang nangtung nia dawuhan Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
bejakeun ku maneh Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, lamun maneh kada bener cinta ka Allah, mangka fattabi'uni, wajib maneh turut ka kami. Yuhibbukumullah, tangtu Allah bari mika cinta ka maneh kabeh, sabab turutna ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad hanya syariatna, hanya majagina, tapi segala peraturan kabeh hakikatna Allah anu kagungan. Nabi Muhammad hanya sakadar corong langsung ti Gusti Nu Maha Suci ka anjeunna supaya disampaikan ka diri urang sadaya jalan pikeun pisalametkeun jeung menjauhkeun diri dari segala kacilakaan. Talamun urang ayeuna inget yen Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabagi juru salamet, sabagi petunjuk jalan keselamatan, kamaslahatan lahir jeung batin, mangka urang ulah rek dilupai, ulah rek dipoho, yen ieu teh sabagi pimpinan urang, nabi urang nu bener, pinuh kawelas asihan, kasayangan ka umat-umatna, sehingga dibelaan jung kajumpalik ku sagala daya. Malah baratok diterangkeun ku diri kuring, yen ayeuna pernah ngayakeun sujud syukur. Dina waktu ayeuna ngadua ka Gusti Nu Maha Suci, anu lilana kurang leuwih sajam, bari ngadeg sareng tangah ka langit, ngadua, Gusti, supaya seluruh umat abdi kabeh diasupkeun kana sawarga Gusti. Saurang ge ulah aya nu tinggalin. Sajam ayeuna ngadeg terus bari ngangkat dua pandangan jeung tangah ka langit. Meunang walaran ti Gusti Nu Maha Suci, Muhammad diijabah doa maneh, saparapatna umat maneh baris kabawa ka sawarga. Da sampeus meunang perjawaban kitu tuluy sujud syukur nganuhunkeun doa anjeunna geus meunang walaran diijabah. Tapi teu anggeus nangtung deui wae sajam. Ngadua hayang sadayana Gusti. Sajam deui ngadeg bari ngadua. Meunang di perjawaban saparo umat maneh kabawa. Jungkal deui sujud nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci yen umat anjeunna saparo jumlahna baris jadi ahli sawarga. Tapi anjeunna teu putus asa ngadeg deui wae. Sajam bari tangah ka langit jeung ngangkat panangan dua supaya minta kabeh ulah sabaro. Aya di walaran tilu parapat umat maneh baris asup ka sawarga. Jungkal deui sujud nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci geus tilu parapat lamun tira saratih teh mah 75 baris jadi ahli sawarga. Tapi tengkat tina sujud ngadeg deui wae. Nyungkeun kabeh Gusti. Ulah tilu parapat kabeh umat abdi ka sawarga. Dibarer ku Gusti Muhammad, ku Gusti Nabi, ku Gusti Allah, Muhammad, eta ge umat maneh mah geus panglobana. Jumlah umat maneh anu sakitu teh lamun dibandingkeun jeung sagala nabi nu baheula masih keneh loba umat maneh nu ka sawarga tibatan sajumlah umat-umat nabi zaman baheula. Tah ayeuna maneh entong ngadunga deui cukup ku dibere 75% umat maneh baris diasupkeun kana sawarga nu dibarengan karido kami. Kakarek Kangjeng Nabi liren ngadungana sangeusna meunang putusan. Atawa sabahagian daripada ruhama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktu Isra junjunan urang meunang putusan dibere kewajiban salat 50 kali di zaman sapoe sapeuting. Tapi anjeunna unyukan ka pangeran karena dorongan Nabi Musa Gusti moal kiateun ka buat abdi mah laletik jeung lemah lamun dipasian 50 kali sapoe. Turun 5 jadi 45. Unyukan deui turun deui 5 jadi 40. Unyukan deui turun jadi 35 nyukeun ka jadi nama 5. 5 ge diunyukeun moal kiat kade Gusti. Itulah kasayangan kepada umat. Hingga dengan begitu saja serajan ka pangeran. Moal kiateun keneh saya Gusti umat abdi dibere 5 ge kuala lapesna. Aya nyungkeun diturunkeun deui. Cek pangeran cukup 5 waktu baris kuat serta ganjaran jeung kauntungan 5 waktu baris sarua jeung anu 50 waktu zaman baheula. Mangka diturunkeun surat Wadduha sanajan ayeuna waktuna singkat waktu duha ngan ukur sabaraha jam ti pukul 7 nepi ka menggok matahari tetapi manfaatna sangat besar sekali. Lamun dibandingkeun ayeuna sapoe sabeuting 24 jam dicokot ayeuna kurang leuwih 4 jam jadi ngan 20 jam. Anu 4 jam persamaan atawa leuwih utama kautamaanana daripada 20 jam tadi. Sajan Kangjeng Nabi ngan ukur genep ngan ukur 23 tahun mimpina. Tapi umatna sangat besar sekali manfaatna jeung sangat besar sekali gunana.
mangka disilirkeun kalawan dawuhan Allah wadduha tanda yen umat yen Kangjeng Nabi Muhammad jeung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat penghargaan karana kabawa ku kaluhuran junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta urang ge kudu sabagi pecinta nabina. Ku suka mengikuti parentahna, ngajauhan laranganna jeung sabagi syukuran urang kana nikmat yen urang dipasihan nabi akhir zaman Nabi Muhammad supaya urang sallallahu alaihi wasallam pada ngalobakeun salawat ka anjeunna tanda yen urang syukuran ka Gusti Nu Maha Suci da anjeunna ge gaweana tukang mangduakeun ka urang oge patut lamun syukuran ku dua perkara. Hiji ku getol mangduakeun ku rupa maca salawat, nomor kadua ku rupa ngajalankeun parentah jeung ngajauhan laranganna. Eta sabagi syukuran urang dari umatna ka anjeunna. Mangka urang cocok jeung dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Supaya bener-bener urang loba maca salawat jeung maca salam guna kepentingan doa kajungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabagi pamulang budi karena jasa-jasa anina nusa kitu bener-bener besar lain kaitik lamun urang geus kapada ngabogaan nurul yakin ngabogaan ilmu yakin ngabogaan ainul yakin jeung hakul yakin mangka moal aya satu nikmat yang lebih besar yang lebih utama ke urang saharea iwati sabab berkembangna di muka bumi ieu agama Islam nu dibawa ku junjunan urang saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka salabeta junjunan baheula ngembangkeun agama Islam, ngajalan agama Islam dengan keluh kesah, dengan penuh kepayahan, penuh keprihatinan, penuh penderitaan, penuh bermacam-macam gogoda rencana malapetaka, tapi anjeunna teu diingetkeun, tapi terus berjalan sabab inget karunya ka manusia. Ingat karunya ka umatna. Tetap anjeunna sagala penderitaan tadi diatasi ku pinuna kasabaran, ku pinuna katawakalan ka Gusti Nu Maha Suci. Sehingga lambat laun Islam bisa berjalan dengan lancar jeung sampai ini hari sanajan urang can bisa nyampurnakeun. Karena agama Islam nu samistina tapi tetap urang ayeuna aya di jero kacintaan kana agama malah cuma namun urang ayeuna. Sanajan urang can bener ngajalankeun agama malah loba jelema nu geus mengakui kabeneran luhurna agama Islam lamun musim lebaran mah sajan teu milu puasa lebaran mah milu bae malah ngarasa era jeung tuna lamun teu milu lebaran acan eta teh satu pertunjuk atau bukti bahwa agama Islam ku bangsa Indonesia sangat dicintai sajan manehna teu bisa ngajalankeun lain be sabab benci karena Islamna tapi karena bener-bener kusalahna ngedulna atawa sabab kurang puruna jeung memang kurang mengerti karena hukum-hukum agama Islam nu sawajarna tapi kacintaan tetap aya malah henteu saeutik jumlah jelema nu ngurbankeun harta banda sampai jutaan ini ka nagara Mekah rek nyampurnakeun agama Islam bari salatna zakat tara loba oge nu kitu atawa jelema nu indit ka nagara Mekah ninggalkeun rumah tangga jeung kulawargana datang ngurbankeun duit malah mun teu boga dibelahan ngajual sawah dibelahan ngajual kebon indit ka nagara Arab maksudna saritana mah rupa-rupa niatna meureungan sanajan ayeuna syarat rukun moal haji mah ditinggalkeun tapi ka Mekah mah sangat dicintai malah dianggap lamun geus moal haji teh menang satu kehormatan menang satu keunggulan anu luar biasa malah datangna ka dieu teh telat di sorban jeung kopeah bodas lamun teu make teh keur beh ditu mah komo lamun haji make kopeah hideung itu dinyanyaah cenah meunang meuli rebu-rebu ai datang ka dieu beus teu dipake eta haji teh mulukan haji teh kopeah para kadaya tadina nu perluna semua namun urang ayeuna sanajan urang bener ngarasa jauh daripada sampurna malah loba kakurangan jeung kasalahan di jero melaksanakeun parentah Allah sanajan jelema nu sejeuna ayeuna sakadar pecinta unggul sugan termasuk karena hadis dawuh Nabi kun aliman
Au muta'alliman, au mustami'an, au muhiban. Mane teh kudu aya jadi tukang ngajar kana agama. Atawa tukang diajar dina agama. Atawa nama diajar henteu. Ngajar oge henteu. Aduh ayeuna mah sing dajel mah tukang ngadengikeun we naon ye. Ngadengikeun leutik daek. Muhiban cinta tasugan atuh. Sing mimiti urang pokona. Nepi ka jelema nu ngadenge jeung sakadar cinta kana agama. Wallah sing ditarima kalaban menang karidona, sing menang pangampuranna, nu katukang ikan bener sugan kahareup pahala dipasihan pitulung. Sabab kacintaan mah kamahabahan geus aya, hanya timbul nganyatakeun kana amal perbuatanana. Wala saderek sadaya. Sangaja ku diri kuring ditulis ayat tauhan Allah. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah nu geus kaliwat kisah meh urang jadi di muka bumi ieu kaharep ge baris kitu deui. Jeung moal aya hiji manusia nu bisa ngarobah saha bae oge kana eta sunnah Allah. Tah sararea sing jadi bahan pamikiran, sing jadi bahan peringatan. Anu geus minang diwacakeun ku diri kuring hadis dawuh Nabi budi al-islamu ghoriba wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba ma afsadan nas. Islam dimimitian baheula kalaban jumlah anu saeutik. Wa sayaudu kama bada'a. Engke ge baris balik saeutik deui. Tapi sagala kabagjaan, sagala kemenangan, sagala kekuatan rek dipastikan ku Allah kaeta jumlah anu saeutik. Nyaeta gawena jelema-jelema nu ngabogaan itikad jeung amal perbuatan hayang bisa mereskeun manusia. Timiti agamana, nepi ka pergaulan, ka hirupna. Tak usab sunnah Allah kitu. Nah kahareup oge baris kitu deui. Tak usab kahareup baris budi al-islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a. Supaya urang saya berhati-hati. Supaya urang waspada. Rek kumaha pisah pikiranna ceuk urang. Jumlah di Indonesia Islam begitu banyak. Kiai begitu gereyek. Masjid di mana-mana ramai. Nah naon nu dihukum saeutik teh? Jeung kumaha bisa pisah pikiranna? Tah ari baheula mah saeutikna umat Islam teh kusabab kakara kaluarna agama Islam jeung loba halangan harungan rintangan penderitaanna. Nah ayeuna mungkin kitu ya mungkin kitu deui. Mungkin kitu deui. Kusab ayeuna aya kamungkinan tina pangartian sunnatullahi lati qad khalat min qablu walan tajusila sunnatillahi tabdila. Jadi urang ayeuna aya kamungkinan dina isuk jaganing pageto mengalami penderitaan. Entah naon mau jadi sabab sukar atau penderitaan jeung kapayahan. Ngan aya kemungkinan lamun nurutkeun sunnah Allah nu geus kaliwat urang ge baris mengalami. Di mana geus mengalami penderitaan budi al-islamu ghoriban serta penuh dengan ancaman hebat dan dahsyat terhadap umat Islam zaman baheula. Apakah di kelak hari kemudian akan demikian? Mungkin. Yang umat Islam di Indonesia pada khususnya, di dunia pada umumnya akan menghadapi ujian-ujian, menghadapi rintangan-rintangan sehingga menjadi sabab bisa diketahui akibat nasu ayut roku namanya kabeh ulah sangka yang zaman ngaku iman teh moal diuji, moal dicoba. Mana Islam atau mukmin anu palsu jeung mana mukmin anu hak. Baik datang ujian-ujian ti Gusti Maha Suci entah naon nu diujikeunana. Keur nguji iman urang kapengkuhan kamanteban katabahan di dunia kalau agama Islam tadi. Tangan lamun nurutkeun kana budi al-islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a. Jumlah umat Islam di seluruh dunia yang begini banyak mungkin dapat godaan, halangan harungan, bencana dengan segala rasa takut, rasa malu. Tapi nu dawuhkeun ku Nabi yen engke di akhir zaman
umat Islam menyekal agama Islam teh seperti jamal menyekal kana hiji ruhat anu hurung. Dicabak deleg-deleg matak tutung leungeun. Dilepaskeun matak pareum. Tah coba engke jalma Islam di mana apakah sanggup pemegang Islam seperti ruhat anu hurung? Biar kami tutung daripada ieu seuneung pareum. Apakah akan meninggalkan api itu daripada tangannya? Ya kudu hati-hati saya. Jeung kudu waspada saati ayeuna keneh. Pada ngocak dengek ka pangeran supaya urang nangtung dina doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Atawa urang ngadoa Rabbana atlim lana nurana faghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Atawa urang geus mineng diajarkeun doana Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Allahumma hafadna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi uzmatika an ugtala min tahtina. Lamun urang ayeuna nu kamari geus diamat-amati ka para saderek. Teu aya jalan lain. Nu pertama urang ayeuna supaya pada ngalobakeun tobat. Eta nu paling pertama, pada ngalobakeun tobat. Di mana hiji sawah geus ditobatan, dibasmi sagala harangan-harunganana. Jaramina geus beak, salahna geus leno, baru dipelakan bisa hasil. Tapi teu bisa begitu saja. Sanggeusna dibasmi jaramina, ditanam binihna, jangan ditinggalkan begitu saja. Mesti dapat pemeliharaan yang cukup. Bisi aya hama, bisi kurang cai, cairana kudu dilingling. Sing asak linglingna. Sing awas pengawasanana naon nu disabab panyakit tak kitu deui urang nya kitu kan. Sanggeusna urang ayeuna ngabasmi nafsul ammarah bisu. Ngabasmi ayeuna penyakit-penyakit hate. Kuy kurang dipelakan iman anu tauhid supaya bener-bener kurang minang dihisab. Diawasi amal perbuatan urang mulai pagi sampai pagi. Mulai sore sampai sore. Naon kekurangan, naon kesalahan supaya urang bisa mengetahui geringna pepelakan urang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dina hati urang tadi. Sabab musibat tadi tanu paling berbahaya sadaya. Nu paling berbahaya eta malamun urang melak pare loba manuk bisa disingsieunan. Loba pare diakan beurit bisa dialah. Tapi nu paling suker lamun pare geus diruksak ku hama beureum. Nu paling sukar ngajaga musuh, anu musuh di jero salimut. Padahal Raja Pesal tidak kurang senjata, tidak kurang ekonomi, tidak kurang uang. Malah ayeuna sohor yang Raja Pesal sebagai raja uang di dunia. Saya nggak sanggup membelikan bank internasional nu aya di Amerika, rek dibeli. Udara teh lain ukur rek meuli J2 tilu, pabriknya di Perancis rek dibeli kabeh. Ku loba-lobana duit. Tapi seluruhnya lobana senjata anu modern, lobana uang, luhurna pangkat tidak jadi penghalang datangnya musuh dari alo keponakan sendiri. Tak urang ayeuna anu kudu awas pisan teh fi qulubihim maradun. Datangna kageringan hate. Datangna sakit di jero hate urang ieu leuwih berbahaya. Nu matak sing hati-hati jeung waspada mengawasi mana lawan, mana kawan. Lawan di dalam sendiri dan lawan di luar badan sendiri. Ieu kabeh moal aya nu bisa ngahindarkeun. Ieu ti kabeh pertulungan Allah. Nu kuring minang nyarita kahalanjeun. Hidup dan mati urang. Hidup urang bukan di atas tumpukan benda yang banyak. Lain di atas pangkat yang tinggi. Mati urang lain di atas ujung bayonet dan peluru. Tapi mati dan hidup urang di atas sabda Tuhan yang Maha Kuasa. Lamun anjeunna nyabdakeun mutu paeh maneh. Tidak terhalang. Sanajan urang cicing di ranyang katil anu indah. Di luarna benteng berlapis wajah. Di dalamnya benteng tentara berbataliun-bataliun. Bahkan berdivisi-divisi. Di atasnya udara puluhan wing-wing. Tapi kalau Gusti nu masih meyakin mati, seluruhnya tidak berdaya. Nu matak ayeuna urang dibere ajaran ku Gusti Nu Maha Suci.
junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai umur 2 bulan sudah menjadi bayi yatim. Lahir kamu ka bumi. Sabaraha Yuswa genep bulan, Gusti Fatimah nilar. Tidak punya ibu, tidak punya rama. Tapi karena pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup menjadi seorang besar dan pahlawan yang tinggi dan bisa menguasai jazirah Arab seluruhnya. Tak urang ge ayeuna. Yen urang ayeuna ala niru contoh dina sajarah hidup jeung kehidupan Nabi, mulai bayi sampai besar, bener-bener henteu nergantungkeun diri kepada siapapun juga. Henteu rek ngiktimat diri kepada siapapun juga. Tapi tetap dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sanajan musuh begitu rongkah jeung dahsyat serta hebat, KBG layadu hukum saya. Teu matak ngamadaratkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Sanajan ancaman luar biasa, eta ge teu matak ngarugikeun. Tah urang sarea ku ayana pangajaran yatim junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi contoh dan teladan. Yen urang ulah rek keum, yen urang ulah rek prihatin, tapi urang kudu bener-bener diajar ludeung teuneng. Ludeung ilang bingbang jeung hariwang. Sab urang boga keyakinan yen urang boga Gusti Nu Maha Suci. Gusti Nu Maha Suci lamun ayeuna nyabdakeun mati walaupun kakayaan banyak akan mati. Padahal unggal-unggal jelema hayang jadi jalma kaya takut mati karena tidak makan. Tapi sesudahnya kakayaan banyak berlimpah-limpah tidak menjadi halang untuk datangnya pati atau penyakit. Tapi loba jelema nu malarat aya nyatu sore henteu isuk. Bukan makanan dan benak yang bisa mempertahankan hidupnya, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menyabdakan mati, tetap hidup. Jadi urang cacing yakin bahwa mati dan hidup kita. Hidup urang lain di atas tumpukan benda yang banyak, lain bukan di atas pangkat yang tinggi. Mati urang lain di atas ujung palu dan bayonet, tapi mati urang jeung hidup urang di atas sabda Tuhan yang Maha Kuasa. Wiqayatullahi adnat an mudha'afatin. Wallahu ya'simuka minan nas. Pangraksa pangeran soner make benteng wajah. Pangraksa pangeran soner make tentara berbataliun-bataliun. Pangraksa pangeran soner make udara. Soner make peluru kanali antar benua, jarak jauh atau jarak dekat. Tapi tetap pangraksa Allah dimanapun juga ada, tetap selamat dan tetap jaya. Numatak aina iman urang kawan make ilmu serta diperkuat dengan pengalaman akal supaya samimkin tabahna iman urang. Bener-bener urang ngabogaan hati anu istiqomah yang hidup dan mati urang tetap di atas sabda dan pangraksa Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti urang tawakal. Mulai hidup sampai kehidupan. Urang diberikan contoh junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai yuswa 2 bulan. Geus ditinggalkeun ku ramana. Geus lahir ke alam dunya beberapa bulan ditinggalkeun ku ibuna. Tapi tetap Nabi bisa hidup dan selamat. Serta tetap Nabi Muhammad menjadi seorang yang paling terbesar di muka bumi. Bukan pernah mulai bumi, langit ayah, belum pernah ayah Nabi lebih tinggi dan besar. Jika junjunan urang Nabi kita Muhammad SAW, tapi melalui jalan-jalan yatim, melalui jalan-jalan kapirhatinan, melalui jalan-jalan karuwetan. Tadi dia urang kudu waspada dan berhati-hati. Nomor kedua, yadina sunnatillah. Sanggetan Nabi Muhammad SAW melalui menjadi budak yatim, melalui menjadi seorang yang sangat bodoh, tidak diajar nulis dan tidak diajar membaca, dan melalui dari lagi menjadi seorang ailan, orang lapar, dengan hati perih, dengan hati prihatin. Dina Yusuf 40 tahun leuwih Nabi Muhammad menang alamat atau impian anu permulaan jadi wahyu ru'ya. Ninggal satu cahaya seperti waktu fajar menyingking. Ucap ayeuna menang impian waktu ninggal cahaya menyingking seperti waktu fajar timbul terbit dina mana anjeun. Kamurkaan samimkin merajalela. Kajahatan samimkin merajalela. Hati anjeunna kaprih kapirhatin sangat loba sekali. Nenjok masyarakat di jazirah jahiliyah begitu ngemuncak, tapi tetap anjeunna teu bisa mengubah ku sabab bodohna teu boga pangarti naon-naon.
dengan hati anu ikhlas anjeunna kholwat di gua hiro kalawan kholwatul kubro menyirnakeun diri menyiptakeun kasucian Tuhan kata muntang ngalinu ka Gusti Nu Maha Suci kudu kumaha cara memperbaiki masyarakat jahiliyah sudah bagian memuncak sedang anjeunna ieu eueuh ragap daya teu ilmu teu panemu teu kabisa teu pangawasa dengan renungan hati yang sedemikian itu dengan penuh rasa goyatul tadallur penuh rasa goyatul ibtikor penuh rasa goyatul ibtiror penuh dengan rasa goyatul inkisar mangka turunlah satu wahyu kedua kalina nyata malaikat Jibril merupakan satu rupa nu sangat dikasihan serta membawa wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada alam syariatna Nabi Muhammad menangna wahyu sallallahu alaihi wasallam karena aya satu hal pekerjaan riadoh anjeunna berani memberanikan diri menyingsingkeun mengasingkeun diri dari masyarakat umum tanah Arab lompat ka Wahiro anu jauhna kurang leuwih aya sabaraha kilo mungkin aya 2 kilo 4 kilona asup ka hiji gunung anu luhur dinya aya hiji gua dinya pisan nyiptakeun anjeunna kaweningan ati nyiptakeun kana kasucian Allah serta menceritkeun diri hayang menang pertulungan beberapa kali Rasulullah mulih ka bumi mulih deui kadinya kalawan geurewana ge sadar deh tadi dia pisan pangdorong nu jadi geurwa di bahanan di bekalan rek sabaraha poe aya di jeleta guha di mana geus beak mulih deui nyanak deui malah akibatna sanggeusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunan wahyu ku datangna malaikat Jibril menang kasienan jeung karuat nu luar biasa sabab kakala ninggal satu makhluk sademikian rupa sehingga Kangjeng Muhammad ngarasa ngageter ngadegdeg ku sieuna sehingga dongkapna ka bumi menta disebutan jam miluni jeung anjeunna henteu ngaharep rek balik deui sok sieun datang deui eta ku alusna geurwa nu soleh engka atuh Kang muncul urang teh mah ulah waka kapok ulah waka ruwat da urang teh boga hiji kolot nyata paman Warokoh ahli Injil ahli Toret nu apal kana sajarah coba urang naloskeun heula kadinya kumaha balukarna kajadian kitu teh jadi tetela pada eta saat Gusti Khadijah menjadi panasehat Nabi saingan Nabi tengkem deui marana ku panasehatna Gusti Khadijah ini duaan datang ka Warokoh bin Naufal nyaritakeun lalakon Kangjeng Nabi di jero guha Nabi walar ku Warokoh bin Naufal seorang nu umurna geus 100-an tahun tapi apa karena Toret Injil jeung Zabur memberikan nasihat muncul urang damah ujang tong kaget biasana lamun kitu teh datangna eta tanda yen jelema balik menang kauntungan biasana eta teh jelema nu rek diangkat jadi nabi tah ayeuna si ujang entong loba seuas yen anjeun balik menang kabagjaan tapi dibajaan tah tapi engke di mana si ujang geus ngajalankeun eta parentah wahyu teh balik pinuh ku halangan harungan gogoda rencana lamun mah ayeuna paman majikana hirup paman nu bari jadi ngabela ka si alotan taina mah wayahna keun engke ge balik meunang kabahagiaan yen kalakuan kitu teh satu jalan kauntungan tak ieu teh panasehat akibat Siti Khadijah saja bagi seorang kaya raya pendorong dan membantu Nabi itu sangat utama menjadi badan panasehat sehingga Nabi terjadi elektrina kholwat di Wahiro teh tuluy deui nu akhirna Nabi Muhammad lambat laun menang keuntungan nu sangat besar sehingga sampurnana Quran 30 juz nya jangka 23 tahun lilana tanu matak ayeuna urang nu jadi lalaki jeung urang anu jadi awewe supaya tetap mempunyai satu hati anu sama dan urang jadi laki sebagai pahlawan benar-benar satu pahlawan Rijalul Abdul yang penuh keberanian tak ieu teh saderek nu disebutkeun Rijalul Abdul pahlawan penuh keberanian lain da wani maehan lain da wani perang pangheulana urang wani membunuh nafsul ammar wani ninggalkeun alam rame
Wani ninggalkeun alam rame dina masyarakat umum. Ini kai di gunung menyiptakeun kalawan ciptaan suci. Serta ngajerit jeung ngadenge ka pangeran supaya dipasihan pertulungan. Pamajikan urang suah bener ikut serta membantu pendorong jeung panasehat kasaraki urang tadi nu ngabogaan ciptaan-ciptaan suci tadi. Di urang mah da gemerung galen atuh. Lalakina burung awe lagi lo nyeteu bener. Tah teh jalan sunnatillah. Lamun sarea ayeuna hayang bener menjadi pahlawan Allah. Sabagi sahabat Nabi jeung sabagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang benar menjadi rijalul abdal, satu pahlawan yang penuh keberanian. Wani mengatasi kesukaran, wani mengatasi kepayahan, wani mengatasi penderitaan, wani mengurangi sare, wani mengurangi dahar, wani ngajauhkeun diri tina karamian-karamian anu jahiliyah. Tapi tetap urang ayeuna rek menyiptakeun kalawan mengheningkeun cipta anu suci, rek nyiptakeun kasampurnaan, keakbaran, kasucian, kawahdaniatan Allah. Kata urang yakin karena sampurnana sifat wahdaniatna Allah. Boh wadat dina sifatna, boh wadat dina af'ana jeung asma katigratna, urang ngesiat dengek kanjeuna abdi Gusti nyuhungkeun. Kalawan kasampurnaan, kasucian serta keakbaran jeung keagungan, kawahdaniatan sir Gusti, sifat Gusti, af'al Gusti jeung asma Gusti serta dat Gusti jeung kawujudan muga Gusti menyayangi ka diri abdi nuker menderita dina alam kabodohan, menderita dina alam kesalahan, menderita dina alam kabingungan, supaya Gusti masihan pertunjuk jalan ka jim abdi ka tetepkeun dina jalan siratal mustaqim dengan perih hati. Insyaallah baris menang pertulungan Allah lamun urang bisa ngajalankeun riadoh kitu. Sabab dina sunnatillah memang kitu. Nu matak ayeuna Islam di zaman Nabi berlainan sekali jeung Islam di zaman kiwari. Di zaman junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 400 kaderisasi Islam nu kajumlahkeun ahli sumpah. Tapi kabeh bener-bener menjadi rijalul abdal. Ucap kabeh nu 400 menjadi rijalul abdal, satu pahlawan yang penuh keberanian, menempuh, mengatasi segala jalan kesukaran, kumake bermacam-macam jalan, maka akhirnya Islam bisa kuat, Islam bisa teguh, kusawab 400 sisi jelema. Lain 400.000, lain 4 juta, 400 kaderisasi Islam. Tapi nu bener-bener nu yuriduna wajhahu ilallah. Urang ayeuna di Indonesia pada khususnya, umumna di seluruh dunia lain 400 deui. Mungkin 400 juta. Tapi tidak bisa mengembangkan agama dan tidak bisa menduduki siratal mustaqim. Tapi tetap ayeuna urang paling dicintakan agama baru lalamunan, baru bayangan, hayang teuing meunang pitulung, hayang teuing meunang pituduh. Cek Allah teh tah hayang pituduh mah jadikan siratal ladzina amta. Lamun maneh hayang cicing dina ihina siratal mustaqim, ini kan ku maneh siratal ladzina amta. Kumaha laku rusul, kumaha laku nabi-nabi, kumaha laku wali-wali, kumaha laku mukmin. Tak ini kan atuh. Kade maneh cicing dina magdub jeung dolin, kade maneh siga Yahudi, kade maneh siga Nasoro, tapi tetap siratal ladzina an'amta. Tak eta laku nu perlu kurang ditiru, nu digawe. Komode dina alam ayeuna tahun 1875. Malah dina samiwu katukan pernah di Jakarta aya konferensi tentara disebut Narapin. Jadi ku sabaraha jelema dipimpin ku Jenderal Pangabean. Anjeunna geus amanat wahai seluruh komandan-komandan bahwa kita sekalian pada tahun 1875 akan menghadapi tahun yang paling terberat. Tah naon tah terberat? Baik menghadapi tahun nu paling berat. Lain becek Jenderal Pangabean sebagai Menteri Pertahanan kuring gemineng ka aranjeun. Jangan dilupai. Nu ayeuna lain tahun kamewara, lain tahun larawara, lain tahun lama lumayan, lain tahun keresalan. Tapi kudu bener-bener mempunyai satu itikad yang bulat, satu kemauan yang besar, daya yang ikhtiar rusak kuat tenaga. Fattaqullaha mastata'tum.
supaya urang ulah nepi ka terlibat ku kaayaan zaman sademikian rupa nu akhirna balik nyewaskeun ka urang karya oleh ka anak incu urang karya anu kukuring minang didongengkeun sapanjang dunia 700 tahun ka tukang engkan pernah aya musibat bagi manusia di seluruh dunia seperti musibat ayeuna ya tahun-tahun nu baris datang nya isuk jagaring pageto entah naon nu baris terjadi ngan urang ayeuna ulah rek samewara ulah rek rahwara yen urang nganggap bahwa agama Islam nu dibawa ku junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama nu sanggup nyalametkeun lahir jeung batin sada urang percaya penuh wa saddaqa bil husna kana janji Allah sanajan urang ayeuna diperhitungkeun bahwa rupa politik di dalam negeri atau di luar negeri atau dunia internasional rupa-rupa bahaya nu geus menimpa terutama sekali tadi geus diumumkeun lain be ukur raja pesel anu geus ngabogaan nasib sademikian rupa tapi mungkin banyak mungkin kiai juga terancam sademikian mungkin orang-orang kaya pun juga akan terancam sademikian keadaannya kudu bener-bener urang ayeuna cek paribasa Sunda teh mah sing carincing parageus kancing tali samsut naon cenah karingket pagar ikat waspada jeung hati-hati lain zaman leuleum ieu tapi bener-bener waspada bener-bener berhati-hati pokona nu hati-hati kuring sing bener loba eling sing bener loba tobat sing bener muntang nyainung ka pangeran sing bener-bener loba kanyaah kawelas ka zaman nu leutik fakir miskin saja bati amanat-amanat nu geus dina zaman sabaraha taun lilana nepi ka kiwari sae teh sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida bi sunnatillahi tabdila sunnah Allah memberikan pertolongan ka jalma nu prihatin ka jalma nu bener-bener ngarasa perih boh nurutkeun agama Islam boh nurutkeun sajarah adil atau pamantunan memang gitu di mana geus pangih jeung perih prihatin nalangka jeung tungara turun itu kawani micen diri tadi dinya datangna pertulungan teh ieu teh lain ukur basa memang kitu sunnatullahi lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila baca kurang sajarah palayangan kurang penawa geus penuh kapirhatinan lamun urang penawa geus pinuh ka nyeri geus bisa daya baru cip Semar nyiptakeun satria di mana ayeuna Semar geus beralih rupa dina asal satria dina asal Semar menjadi satria kasep jeung gagah tak ada seorang pun yang mampu menghadapinya tapi kabeh kudu mengalami heula fa inna ma'al usri yusra inna nasra ma'as sabri wa inna faraha ma'al qurbi fa inna ma'al usri yusra datangna pitulung melalui sabar datangna kabungan melalui susah datangna kagampangan melalui hese jeung capek mending senang heula mending capek heula mending capek heula ari mah kulaan capek embung cenah harang senang moal jadi saya tinangna tah mending keneh capek heula bari tungtungna tenang mending keneh susah heula bari tungtungna bunga mending heula sabar tungtungna meunang pitulung daripada ditulungan nu baru karena piratin tong hayang dam utawa sunnah Allah kitu perlu kurang diperingatkeun kamenang kajayaan kaunggulan pertulungan ti Allah nu sacara mendadak dipasikeun ku anjeunna ka jalma nu iman jeung amal saleh sagala siksa sagala kecelakaan ku Allah bae titibakeun ka jalma-jalma nu murka jeung jahat tanu matak ayeuna urang sarea ahli Darussalam sadan jumlahna saeutik jumlahna sakelompok 10 menit tetapi lamun sarea pada pirhatin saban peuting pada munajat nada ka pangeran hayang meunang pangampura jeung karidona hayang dipasihan kekuatan dikeun nyampurnakeun lahir jeung batin dikeun nyampurnakeun parentah
dikenulungan negara jeung bangsa, maka insya Allah jumlah yang sedikit inilah yang akan membawa patuba lil qurba. Kebahagiaan, kemenangan, kekuatan akan dipegang oleh dia. Ulah natoga nyasa etik nyawa kabecus, nyasa etik ngadul, nyasa etik nyawa kasatiaan, ada masih kesalahan lungkul. Taeta sunnah Allah. Nu mata kurang minang baca tah. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu. Urang maca sajarah. Nabi Muhammad wawajadaka dolam pada melalui bodoh baru menang kepintaran. Wawajadaka melalui lapar baru pasna. Ieu sunnah. Nabi Muhammad melalui sebuah inung sebuah apa? Akhirnya hanya pandai memimpin sendiri. Nu matak saya baheula si bade teu kuing diajakeun. Waktuna keur rame partai-partai zaman Masumi ka mana-mana. Loba nu nyarita eta cenah di YouTube rek dikamanakeun jelema loba tinggal abring. Kukuring dijawab kabeh kukuring rek dibawa ka Allah. Sabab mun dibawa ka YouTube jauh jadi mun YouTube jadi pae. Pan anjeun bingung. Anjeun bingung. Tapi Yusuf Tayyid tidak menunggutkan, tidak mengindividukan supaya taat jeung kalu ka Yusuf Tayyid kabeh diberi ajaran didikan supaya taat ka Allah jeung karusuna sampai tam hayyum baqi. Yusuf Tayyid tetap Allah Maha. Tidak akan memberikan satu ajaran supaya mendewakan ka Yusuf Tayyid lain, supaya mengindividukan bismah lain. Tapi Yusuf Tayyid memberikan ajaran didikan ke kawan-kawan supaya kabeh langsung ke Allah Subhanahu wa taala dengan mata perantaraan Yusuf